Sampurasun pemirsa Merdeka Asih ku Pangeran tepang deui sareng pibados dina acara panismana ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Mugia urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Pemirsa, sadayana urang ngawitan acara ieu mangga urang nyuhunkeun widi ti Pangeran. Mangga urang adehes ka Pangeran. Abdi menekung kanu maha agung, abdi muja kanu maha brata, anjeun anu linggih ti sawarga. Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan, wirah anjeun anu sapapaosna nyarengan abdi sadayana. Dina danget ieu abdi seja ngaguar dawuhan ti anjeun, mugi anjeun masihan anu roh suci ka abdi sadaya supanten abdi ngartos naon anu dipikahoyong ku anjeun. Hatur nuhun Gusti Yesus. Amin. Para wargi sadayana panglanyepan dina danget ieu dicutat tina renungan wasiat anu jejerna ciptaan anyar atanapi ciptaan enggal dumasar kana aosan Galata genep ayat 11 dugi ka 18 atuh nu janten ayat pangapingna dibantun tina Galata genep ayat anu ka-15 anu kieu unggalna disunat teu disunat teu jadi soal nu perlu mah jadi manusia anyar. Pamirsa, salah sawiyo syarat anu sering ku urang diaos dina lowongan pada melar nyaeta dedeg sampe rupa HD. Nya upami urang hoyong ditampi di damel nya kada dedeg sampe rupa HD. Hal eta teh nerak kana rupi-rupi aspek kahirupan. Kadang sesah ditampi ku lingkungan upami aya jalmi saayana atanapi basajan. Demi ditampi ku lingkungan aya jalmi anu ngamoles diri dugi ka ngarubah diri janten langkung HD rupana. Nah, hal sapertos kitu teh lepat sanes teu kenging dilakonan, namun nu utami nyaeta kedah ngarubah diri janten ciptaan anu anyar. Tampilan secara lahiriah anu HD langkung bernilai upami disarengan ku manah anu sae oge ebutan anu leres. Kukituna Paulus negeskeun ka umat anu ngutamakeun ibadah secara lahiriah nyaeta sunat, namun teu merhatoskeun aspek spiritualna, rohanina nyaeta kadewasaan dina iman percantenan. Anu ku Gusti dipikahoyong sanes ngajalankeun ritual ibadah wungkul, namun oge ngahayati oge ngalarakeun ibadah dina kahirupan sadidinkan. Para wargi, hirup anu bermakna teh nyaeta hirup anu teras-terasan ngalaman pembaruan. Urang memang teu sampurna, namun hayu urang milih janten ciptaan anu enggal atanapi ciptaan anu anyar anu teras-terasan diajar ngagaduhan hate anu bersih sang pikiran anu leres supaya naon kahirupan rohani urang teras tumuwuh. Urang kada diajar hirup anu bener tur wani ngijel sifat awon diantawisna ngarendahkeun batur. Mangga urang adeges ka Pangeran. Nun Pangeran anu maha agung, hatur nuhun anjeun anu tos nyambutan ka abdi-abdi sadaya supaten abdi janten hirup ciptaan enggal atanapi ciptaan anu anyar. Ibadah anu salaresna sanes mung sacara lahiriah hungkul, namun sacara rohani supanten abdi tiasa tumuwuh iman percanten ka anjeun. Atur nuhun Pangeran,
Paneda ieu disuhunkeun di lebet panjenengan Gusti Yesus Kristus anu janten juru salamet abdi sadayana. Amin. Para wargi sakadayana mung sakieu pangalenyepan anu tiasa kapihatur mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap di like, subscribe, komen, sareng bagikeun kanu sanes. Ku jalan kitu para wargi paratos Ilubium ngawawarkeun Injil kasalametan. Gusti Yesus ngaberkahi.